Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balikan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui sareng simkuring. Siplok ada cango, doap ngabalak-bak teu paragu, baca ceprot. Salam ngabalak-bak we paluargi sadayana. Lu kalah kuat sorry. Yang seri kenaon. Oke, paluargi sadayana dimanapun berada. Terima kasih, welcome, selamat datang. Selamat menyaksikan kembali perjalanan di pagi hari ini. Hari non dewa ya teh. Oh, tadi mungkin pindah kedua ya. Hari non sih nanti hari lupa deui nya. Hari Jumat, hari Selasa. Itu mobilnya kunaon cenah euy. Bal teh. Ngagokannya. Carekan ngogokan mah bahaya teh lamun diantep air mun dia mah. Ya, paluargi sadayana, terima kasih, welcome, selamat datang. Aduh nuhun sadayana anu parantos manco ieu nongton deui video si Mamang Cangor anu video nu kadua di dinten Salasa kaping 13 bulan Agustus bulan Desember 2022 ya betul. Welcome to my vlogger to my channel. Ayo eta wae aja. Ya bieu apa teh pemirsa nu bieu teh gaya ngomongna sahanya anu tukang review eta, tukang review gadget. Nah, teman-teman semua, welcome. Selamat datang lagi di channel baru ini. Nawan channel. Enggak rame. Balikan deui. Paluargi ieu cacarita teh anu daya judulna anu teu nyambung, anu teu rame jeung anu teu pika serieun kitu nya. Tadi info wae bahwa tadi motor si Mamang Cangor modern. Aduh nyebrot euy. Wah, ieu mah baraseuh euy. Karena masker baraseuh. Baelah ngan keluar hiliwir meureun. Tadi terus ngeplognya anu kahiji tah anu bade dilanjutkan anu kadua tadi teh pas di kopo modiar di tengah jalan kunaon tah. Nah nya euy bisa kitunya. Jadi lamun tos ieu teh lamun naon sing ngaranna teh lamun tos ngebut pas laun tah kececes semodiar gitu tah. Ringko naon tah. Heran sih memang. Jadi si mesinna mah hurung, cuman etanana pae si gasna gitu. Distrator teh hurung deui kudu dibose. Geus we. Leung mun pas di sisi mah kitu nya galeong masih di pas di tengah gerak coba eta naon ngeureunkeun batur jadi teh gitu. Astagfirullahaladzim. Suara sugan teh helikopter, mobil truk, sugan teh helikopter badag suarana. Dalam knalpot helikopternya dipakaikan motor si Mamang Cangor. Sigana sudah puguh we ngomong gitu. Garandeng. Nah, guru gitu nya keur mati rame di channel teh gitu dah. Kenapa guru teu jelas geus. Pulunganeun. Ya rek nyiap hararese deui. Ayeuna siap ah. Wah, ada RX ngeluan gitu. Siasok. Tong mereka kebutan di helm si labu. Aduh, sementara ieu paluargi getek irung. Kalawang garo heula. Getek kita enak korong gitu, rasanya mandi bersih tadi teh, bersih. Dah geunaheun. Leuheung mang paluargi ieu teh atul irung leuheung gitu nya, atul irung mah. Kamari atul ceuli.
bayang ada celi pakai helm full face ek dikodok hese di nepinya ek dikodok di hareup oge hese dituk di hadap hese gitu ek eureun heula kagok gitu jadi hujan geus we kumaha gitu ripuh aralus helm batur mah lu areuceuy ganti gitunya ganti deui helm meuli deui wadah motora pamajikan ribu kuduna kumaha carana euy hayang ganti helm nu meuli deui nu anyar gitu tapi ulang amak pamajikan gitu meh damai sogok kunaon ye American martabak itu tapi martabak mah iya anger helm 1 juta martabak cina 20.000 cina anger teu kaubaran kunaon nya jadi si mamang teh hayang helm alus hayang helm anu ieu tah nu teh ngaran teh lain anu hayang harga mah lain jadi hayang teh anu di berang bisa eta geuning di berang bisa make anu poek di peuting bisa make anu caang gitu tapi automation lain otomatis gitu otomatis jadi lamun berang teh kumanya mun berang teh make anu hideung gitu anu hideung jadi si barat tengah hideungan terus nah aya ngaranna naonnya asa aya teh ningali di YouTube anu amun peuting tah berubah kalau podas gitu atau bae hideung ge di peuting teu rubah podas itu tapi caang anger gitu siga beurang hesenya ribu ada lamun peuting ieu momotoran peuting balik gawe teh peuting ieu si Mamang Cangor teh jabu hujan jaban naon nyebrot kana beungeut ditutupan kaca ke dulu poek gitu tah dibasa cibrung berasa aya aturan hujan di hareup dah hujan di hareupan karena mata nyebrot tah ieu barudak ya memotoran tadi hareup sahayang ditilang ya kuing tok mun abi polisi mah teh dieureunkeun prit turun sia push up si Mamang Cangor nga tuan itu ngeureunkeun lain bagian eta mah bagian anu berwenang gitu ngan apaleun bete ngalieu can abi keur video can apaleun peuting nonton namanya nonton YouTube nepi ka subuh resep geuning konten batur mah nya deh betah gitu nonton ya channel YouTube saha sepering pode ya aturan sa video nanti sajam gitu nyata harus apa gitu beda aja nonton video si Cangor rudat deh nopon lagi kadang menonton itu di soraan aing mah geuleuh kelasaran asal pada muter we gitu meh teu nol teuing nonton lamun nonton nol teuing sok nyeun video dak nyeri hate atuh nyeri hate teh naon ku si YouTube dicarekan situ cenah nyeun kamu lesan pisan nyeun video teh batur manor jutaan menyemen jadi kumaha cenah nyeun video teh di-sharekeun teu cenah tak kitu marakan ku sorangan we nonton lah bae aing sorangan tonton puter sare gitu terus leungit subrek deh kemarin teh aing meuy kan basa eutik leungit deh leungit saparaha hiji cenah leungit 2 siki tah ting 3 leungit subreker 3 ting ka mana deh ting salah mencet ting poho ting kumaha gitu ya kembali lah teu subrek oge penting mah nongton alah ieu budak tak iya para wargi video ieu parantos dugi ka ieu
sekedap deui ge Ciamplas gitu. Harus Ciamplas itu Ciraden Cisarongge tuh harus sudah Cililin kali mah kaluhur mah ka dieu mah Ciraden. Pokoknya video mau panjang lebar, abi lila ngupload aja. Kesel nungguan di sana gitu dah. Si Bang Cang mah mung lila gitu. Komo udah edit mah gitu can kaburu waktuna. Jadi nanti nyen video ya langsung upload. Lohor meureun upload. Di jam 11 mana kadang 2 jam geuning upload teh. Panjang-panjang teuing mah, mentang kudu spondok we lah. Lah sakieu kira payunnya. Payun ditutup. Hatur nuhun pokona sadayananya. Palori sadayana hatur nuhun. Hatur nuhun ya parantos ngarojong terus ka channel si Mamang Cangor mun parantos nonton sampai detik ieu kitu nya hatur nuhun pisan. Mudah-mudahan sing digentosan kuotana sing anu gentosan kuotana kitu nya. Amin amin sing geus rezekina kudu berkah nu barokah kitu nya. Sing bacaan kesehatan salamin amin. Oke, atuh hapunten ya, mau kirang-kirang hapunten unggal si Mamang Cangor ngadawal video teh teu oleh nyunyun hapunten margi naon cenah. Malum jalmi mah heureuyna teh kadang komo si Mamang Cangor mah gitu heureuy hurai teh kadang tara kontrol gitu. Bahasa-bahasa bis demerna gitu kan nya. Kadang anu nongkrong teh bapak-bapan saluhureun gitu. Heuk si Mamang Cangor ngomong teh rada keusrak gitu. Hapunten sadayana hapunten. Iya konten dengan ukur cuman hiburannya ulah dianggap serius. hiburan semata. Sekedar menikmati perjalanan gitu ya. Iya. Pokoknya ditutup aja ku akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga permios wilujeng aktivitas. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana ditutupnya ya? Kudu ulah ilahi jelema. Harapan tangkal di wae geus di dieu harapan tangkal ka dihareup tah di dieu geus tutup di dieu dihareupeun rumah makan era bisa disakrek dahar.